Aduh, aing mah aya dewe pikamekeun aing lah ieu mah nya. Aya eta jelema aing mah nya anu nyerekeun pamajikan ka karek ngalahirkeun. Cik atuh euy goblok sia teh jadi lalaki teh kudu mikir anjing atuh. Lainna naon eta teh bayi anu dilahirkeun teh meureun katurunan sia nya. Kuduna mah sia teh tanggung jawab anjing. Lain kalah ditinggalkeun goblok sia mah. Sia mah aing lalaki anjing sia lalaki tapi aing mah bertanggung jawab ke anak pamajikan anjing atuh. Sia mah ayeuna gara-gara naon sia teh boga disalingkuhan anjing nepikeun ka nekat ninggalkeun pamajikan karek naon lain ninggalkeun naon teh nyere pamajikan anu karek ngalahirkeun teu gablek perasaan sia mah anjing tah. Kulantaran waduh sia mah tuh da hirup teh tuh da oli wae anu diinum mun teu solar sia mah jigana teh da otak sia mah jadi kitu anjing. Cik atuh kudu sadar goblok sia teh pamajikan teh ngalahirkeun teh aduh nyerina meureun kabina-bina meureun kitunya. Sok coba sia we ayeuna nya lamun sia modal we ayeuna podol sia teuas anjing da nyeri atuh kanu liang tai goblok. Ibarat kitu pamajikan ge atuh nyeri der ku sia diceraikeun teu ngotak anjing sia mah jadi hirup aing mah teu asup ka akal aing mah. Kadang-kadang ya, aing ge lalaki goblok tapi aing tanggung jawab ke keluarga goblok teu kawas sia anjing sia mah. Aduh, aing mah aya dewe pikamekeun aing lah ieu mah nya. Aya eta jelema aing mah nya anu nyerekeun pamajikan ka karek ngalahirkeun. Cik atuh euy goblok sia teh jadi lalaki teh kudu mikir anjing atuh. Lainna naon eta teh bayi anu dilahirkeun teh meureun katurunan sia nya. Kuduna mah sia teh tanggung jawab anjing. Lain kalah ditinggalkeun goblok sia mah. Sia mah aing lalaki anjing sia lalaki tapi aing mah bertanggung jawab ke anak pamajikan anjing atuh. Sia mah ayeuna gara-gara naon sia teh boga disalingkuhan anjing nepikeun ka nekat ninggalkeun pamajikan karek naon lain ninggalkeun naon teh nyere pamajikan anu karek ngalahirkeun teu gablek perasaan sia mah anjing tah. Kulantaran waduh sia mah tuh da hirup teh tuh da oli wae anu diinum mun teu solar sia mah jigana teh da otak sia mah jadi kitu anjing. Cik atuh kudu sadar goblok sia teh pamajikan teh ngalahirkeun teh aduh nyerina meureun kabina-bina meureun kitunya. Sok coba sia we ayeuna nya